Ini eta buuk, nah di warnaan ha. Atuh biar sarua we jeung si AA. Diajak ku si Junednya. Cuy, Juned mana montong sok ngajak Ngajak geura. Ngajak kumaha atuh par kakak ipar tong sok padu ngaduduh wae geura. Ari tersep ka urang mah carana ulah kitu. Ieu da samemehna buk si ini mah can pernah dipilok juga gitu kan sabuat kenal jeung maneh we. Ya heueuh, tapi kan urang mah tidak menawarkan. Tapi kan terinspirasi. Gandeng lah. Geus lah maneh Juned tinggalkeun adik urang ke ku urang maneh dibere duit. Kumaha? Si Juned kalengitan Eni tapi menang artos. Fair kan? Oh jadi kudu teh AA membeli kebahagiaan Eni. Ya pokoknya tak akan ada yang bisa menggantikan yang Eni pokoknya. Keheula ya. Tadi mah karek teori enak praktekna ya. Ini teh jumlahnya ya sekitar $3.000 lah. Kumaha? Oh, eta teh karek duitna doangnya. Aya di tunjangan aya, tunjangan sakit hati. Terus aya diskon voucher ublag. Jadi bagaimana? Apakah Anda tertarik? Nyater itu udah mana Cicing neng ketek ieu masalah duit gede neng apa tuh cinta cinta emangnya demi duit gede orang ek buka usaha aja deh duit mah bisa ditembak ditembak baru geus mang mana duit geus mana mah jeung si Agung we tega cuan ini malah